Maneh kan pernah nempo budak bapak nu tadi main anak kumaha? Aing mah nempo pisan cara kieu na ge. Ih, ngeri pokoknya meminta ampun. Ih. Budak leutik goreng patut, budak leutik goreng patut. Awas ya bejakeun ke bapak urang. Jo gue bejakeun urang mah teh sieun ku bapak maneh. Jagoan di dia orang bebeja ke bapak urang. Jo bejakeun. Ari mana cigana weuh gawe wae ngaharian budak leutik. Bae resep ngaharian budak itu mah. Maneh teu apa eta budak saha? Budak saha kitu nel. Aslina maneh teu apa eta budak saha? Demi ada urang mah teu apa. Eta budak nu bieu diheurean ku maneh teh bapana tukang mangehan sia. Ah nu bener nel. Maneh mah sok loba heureuy ka urang teh. Maneh mah teu percayaan ka urang teh. Aduh sia lamun bener eta bapana tukang maehan. Bener sia teh. Maneh nel cek saha bapak nu bieu tukang maehan. Emang maneh pernah ngadenge bapak eta tukang maehan saha? Wah, geus loba korbanna. Cigana maneh ieu nu selanjutnya enak dipaehan teh. Aduh, poe ayeuna urang kudu nyumpul atuh boa-boa, poe ayeuna urang poe terakhir di dunia ya. Bisa jadi, Pri. Pan komo malaikat geus nelepon ka maneh tadi peuting lain. Terus ya, maneh mah ka urang teh kalah leuwih nyingsieunan. Emang bener bapak nanu budak tadi pernah tukang maehan? Bener, maneh teh. Ish, sok gabah teuing atuh ari ngaheureun budak teh. Maneh kan pernah nempo budak bapak nu tadi maehan aku kumaha? Aing mah nempo pisan cara kieu na ge. Ih, ngeri pokoknya meminta ampun. Ih. Emang iraha maneh pernah ningali maehanna? Kamari basa lebaran Idul Adha eta mah gigireun masjid geresel teh. Kana domba, maehan domba. Jurig sia teh. Kehel sia teh jurig goblok. Pasti maneh geus reuwas pisannya. Aduh. Ari sugan teh tukang maehan jelema, ari teh tukang mencit domba. Ke aing katipu ku si Kanel. Pasti maneh geus reuwasnya eta ngadenge kitu ti urang. Duh. Oh, urang setengah pae sieun dipaehan ku budak bapak nu tadi. Ari sugan teh maehan jelema, ari teh mencit domba.